Nah tesieun terjadi sanajan miliaran nu mantak miliaran lantaran make konstruksina besi serba besi nu mantak serba besi lantaran kan bari dipake namun dirubuhkeun sakaligus saya besi makan tihang terus luhur terus kentengan karak ieu dibuk ngomong mah babarita set dibuktiin nama hambalaya kayak ngaran-ngaran ngabangun mah teh insyaallah sanajan miliaran teh sieun saetik-etik acan nu mantak teh sieun 1 miliar 10 miliar 20 miliar nisbat di Allah mah eueuh nanaon Allah maha kaya Allah maha segala-gala ente dek jumbang mangga teu eueuh masalah nusugi masuk ka Jumal ngaji-ngaji yang genep bulan cenah. Aja jelas. Nusugi masuk ka kasiedan bae. Nu susah mah beranian. Nu susah mah beranian nya neuleudeun deui kage nanya can anggeus Kiai. Ayo aing tanyaan we ku sia. Nu susah mah kos kitu. Nusugi mati lo, nusugi mah. Kewe geus jadi cek kewe jadi. Apa masalah deh kukuah gitu, kuah pendirian masing-masing baik. Nah, tesieun sebab Allah Maha Kaya. Ingat kula dongeng di Baghdad. Ya seorang pemuda nusa urang ngabangun imah pemuda gede dan jeung agrengna pohara. Urang Baghdad sa Baghdad kabeh gideg dicuk-cek Masya Allah. Entah jalan mah ngabangun teh pan hayang kadenge kos kitu na tah. Hayang cek. Nah, cak datang gitu. Lega tah nu ngabangun ngadengena. Oh, gede amat. Masya Allah tah hayang dikitu-kitu pan ngabangun. Oh, pari mah bagus jasa ieu mah. Oh, interior. Wah, sagala-galana. Wabeh geus kadenge sa Baghdad. Aya sahabat ngaranna Malik bin Dinar. Kabejaannya. Kebejaan datang kan nu sae nu pemuda mana gerokeun punya ieu masa imah kula sabaraha ieu biaya ngabangunna 100.000 dinar 100.000 dinar Masya Allah sadinar kan 4 gram kali 100.000 dinar sabarahaeun mun duit rupiahna sabarahaeun mun rupiahna hese nyaritakeunana ulang geus nanya ka Haji Pede, Haji, lamun 100.000 dinar sadirna 4 gram sabaraha duiteun? Teu bisa ngitung. Teu bisaeun sakitu ge pedagang nu mantak hutang ambalaya ge eta. Dagang teu bisa ngitung. Teu bisa datang ka kuari can ka hitung gunyana. Da teh naon? Akhirna cak Malik bin Dinar ente ieu ngabangun pohara amat. Umur ente sabaraha ayeuna? Abdi sekitar 35. Ka 60 rata-rata umur Kangjeng sabaraha? Sekitar lamun 35 ka 65 tersisa sabaraha? Berarti kan ditinggalkeun. Tapi cara jang pamajikan jeung anak umur pamajikan kuari sabaraha umur anak sabaraha? Engke lamun nyanam parareh ieu masih kena utuh kene bae. Jang incu cak kana. Incu umur sabaraha dan ieu masih kena utuh kene bae. Ndek ngawadahan nucan karuhan cicing bae aku maksudna kumaha ieu tuan daek teu ojol jeung bangunan anu 70 kali ieu hebatna ente ngabangun ieu 100.000 dinar ojol jeung 70 kali ieu daek teu cia tuh cek kira sanu teu daek lamun daek tanggah kaluhur Masya Allah bangunan hese nyaritakeunana eta bangunan agrengna gedena jeung indahna pohara nu teu kuat di jandela aya nu noloy rambutna terurai Masya Allah aja teh pemuda teh di awean tak ku awe eta nu kadedelekeun bibirna bae ngajengkang nya ya Allah kau mau bibir handapna cakena ieu aduh parah Masya Allah cakna ieu bibir geus hese caritakeunana ka dieu cakna teh ya Allah
Gorenganan bidadari. Urang bojong maboro-borok widadari ku urang Karawang ge beak imah. Sawah beak. Ieu ku bidadari ya Allah begitu tungkul langsung Tuhan. Entos ieu mah ojol bae cekna. Ojol kumaha mah? Kumaha carana? Wakafkeun. Wakafkeun. Masjid diwakafkeun dah ka masjid harita keneh nyana sederhana hirup jeung keluarga. Itu lila maut nyana teh. Syekh Malik bin Dinarna dikiriman surat ku Gusti Allah bahwa nu ngojolan eta imah ka masjid teh tah ieu suratna tanggung jawab bakal asup ka sorga. Ternyata subuh eta berbarengan surat ka nyana. Nyana kaget barang manggih surat eta deui. Het pae harita keneh. Pae harita keneh nyana wasiat be bahwa ieu kula maot. Ieuna suratna kudu dibawa ke kuburan dipetkeun. Pas Malik bin Dinar kadinya sarua tah si suratna. Nu hiji deui tentang majlis taklim kitu hampir eta mah masjid, nu hiji deui mah majlis taklim perjalanan seperti eta melalui Malik bin Dinar keneh. Begitu eta mah lain neuleuh ka luhur. Jadi dibukakeun hijabna di dinya keneh berubah bangunanana menjadi bangunan surga. Ai tadi mah tangga heula, ieu mah teu majelis taklim mah. Kita ojol segitu begitu ojol nyana ngahuleng berem cek Malik bin Dinar. Berem bentak. Begitu bentak berubah bangunan. Bari pangeusih-pangeusina lain pangeusih dunia. Eta deui tah anu nyana paling kataji. Eta aya awewe kadeuleut tukangna doang guntak gitak ya Allah. Cak kira ai hayang neureuh hareupna kos kumaha ieu. Eta bidadari jeung aya ngagoda kitu deui. Maksudna lempang tukangna heula kadeuleut guntak gitu ya Allah. Cak kira ieu mah atuh ieu mah eplok cendol cak keneh mah. Aya aturan eplok cendol segala. Teu beres. Nyahoan-nyahoan teh urang Bagdad mah eplok cendol. Teu aja bahasa Bandung eplok cendol mah. Tah, hayang deuleuh hareupna begitu neuleuh hareupna ngajengkang. Teu kuat. Lantaran lain sifataneun manusia biasa. Langsung harita keneh dibikeun jeung majelis taklim. Imah tadina dibikeun jeung majelis taklim. Sarua eta ge teu lila maot nyana geus ngeusian di dieu. Masyaallah teu batur mah kulantaran langsung dibukakan hijab. Apalah artinya sebuah rumah dibandingkan jeung istana di surga. Apalah artinya 1 miliar 2 miliar namun dibandingkan istana di surga. Dunia nanaonan bakal ditinggalkan mending ojol ka ditu. Je teh bener-bener endek teh. Masya Allah. Nah, tetep ulah utrat acret merek mangga henteu masalah. Keur henteuna sangat masalah lantaran kula mah gede hate. Acan aing mah moal bae masalah. Aing mah ngamere moal ngaji moal masalah. Lain mah. Cenah kieu mah sok aju nyinggungan gitu lain nyinggung. Berbagai perasaan-perasaan terkumpul. Aing mah cenah ngaji bae nyumbang moal masalah. Lah aing mah cenah nyumbang bae tapi moal ngaji masalah. Aing mah ngaji jeung deuk nyumbang los. Ngan lobaan anu pertama. Lobaan anu pertama aing mah nyumbang moal ngaji deuk. Loba eta anu kos kitu. Ngan ngaji aing di jalan lah kuari mah. Tah kos gitulah perjalanan ieu gampang geus dimulayan rebo lantaran tadina mah moal waka tetapi aya desakan-desakan alamat kudu rebo ulah ngalengkah ka Muharram dipaksakeun rebo kamari mulai geus alhamdulillah kuari geus digali-gali dan selanjutnya tinggal tunggu-tunggu urang sok aya alamat-alamat deui. Nah seperti eta nu gede nama besi aya nu mentaan dana di luar jang majelis taklim Cilongok geus bae maning nasehatan bae ulah
Cilongok mah bejakeun teu butuh disumbang sakitu bae geus maksudna nyana mah hubunganana langsung ka langit gitu bae perlu urang mah inget ka ba tuh inget ka dongeng nu kamari kukula didongengkeun teh jelema kapetingan begitu kapetingan deuk milu ngendong jelemana kan bangsa setengah preman ya biasa sok-sokan makrifat teh ieu mendingan milu ngendong dinu sugih cakeun langsung ke itu jam 9 radi hujan embung kahujanan pasti dinu sugih mah dihormat jabat dihormat disuguhan jabat disuguhan pasti ke diongkosan geus ka dinja bae kan dah nu mantak nyana haju ka nu sugih ge trok Assalamualaikum trok Waalaikum kadang ieu nu boga ieu mah salam saya minantu Allah be parah ya kabeneran deui nu sugihna ieu mah kosa jago sablang urut jawara sarua sia ku aing nyebut minantu Allah petakeun ku aing sia langsungnya Assalamualaikum saha ieu minantu Allah cepet berarti kan nandakeun ahli makrifat gitu keluar nu boga imahna nu setengah jawara teh langsung cekel leungeun ayo tuturkeun di ka mana ayo tuturkeun minantu Allah mah kudu ditempatkeun di tempat anu matep wah geus gede hate bae nya pasti dipilakna ye geus geuraheun tung dibawa ka masjid tah ieu imah Allah tah sia minantuna tah ieu imah Allah langsung keluar kunci di luar HS ya di imah Allah los eta sableng teh jawara teh mah sia ngaku-ngaku minantu Allah bawa ku aing ka imah Allah leg-leg mimbar ku sia atuh sapeutinya nanya tiris bani masjid aduh maksud aing ngajakna minantu Allah teh abe dihormat horenganan leuwih hebat tinu boga imahna atuh geus teh jadi geus da moal deui aing nyebut minantu Allah cekna teh ulah sok sambarangan segala minantu Allah lah segala keturunan geus teu beres nah madak eta Kristen mah nyebutna Isa ibnullah, Isa anak Allah, iraha bebesanana, iraha ngalahirkeunana. Masya Allah, Isa teh anak lanang Allah, malaikat anak wedon Allah. Wah, Kristen teu beres sih. Atuh meureunan nyana heureuneuh. Aju bebesanan teh besana saha? Masya Allah, aju meureunan engkeun deui nyana atuh lamun teh mah boga anak wari engke dikawinkeun bebesanana jeung saha? Hajatna di mana? Beres saya asup Kristen gos kita. Walau azhar waliyun lamun nazir wali te waliyu mahjuri pengurus tentang mahjur yatim diurus ku nyana budak diurus ku nyana medan diurus mahjur diurus ku pengurusna kemudian begitu diurus teh keterlaluan teu beunang ku nasihat ditakzir pan anu hak nakzir mah sebenarnya imam, khalifah, mufti negara, presiden. Atau walau azhar walin lamun nazir pemerintah ngalaksanakeun takziran terhadap rakyat anu melakukan kesalahan sekaligus baik atau seorang suami nazir pamajikanana nu mantak ditakzir ngalakukeun kesalahan-kesalahan terhadap suami kaya ning nusyuz terhadap suami takzir atau kiai ngadidik muridna
kemudian sanggeus tadi didik ternyata teu bisa ku nasihat jeung ku omong ditakzir hasil takziranana cilaka atawa datang ka paeh tanggung jawab. Seorang wali ngurus nu diurus dayana mahjurna dititah sote ngabeberes lain titah ngarusak kemudian kunyana ditakzir datang ka rusak cilaka bahkan datang ka paena ieu kudu tanggung jawab si pengurus mahjur tersebut. Tawa pemerintah nazir seorang rakyatna mabok misalnya rakyatna atau rakyat dahulu kasir sanggeus tadi takzir rusak sanggeus rusak mungkin paeh tanggung jawab pemerintah sanajan pemerintah kitu kene salakina kanu jadi pamajikanana sok loba ka imah nu lapor mere beungeut tuh cenah kiai ngajar endol bareureum kunaon ieu terus disiksa ku salaki masyaallah lain diciuman dipeupehan ieu beungeut galak jasa cenah salaki kula. Nah, ieu kan sebelah pihak. Begitu datang salakina menang 2 poe, aya pamajikan kula ka dieu. Munggu sia ditenggelan. Kunaon kitu? Tuh sambarangan bae leumpang sadaekna tilok bebeja duit beak bae. Giliran urang butuh eueuh. Oh, kos kitu atuh nyandung bae sia. Masalah nyandung cenah bargat jasa ka mentak ku kula siksa. Andai kata salakina nyiksa pamajikanana datang ke rusak bahkan datang ka paeh tanggung jawab salaki. Sebab naon aya urusanana kabeh ge. Kiai ngadidik muridna kemudian muridna teu bisaeun sakali 2 kali naik 3 kali teu bisaeun keneh bae diisukeun teu bisaeun keneh bae didagor ku guruna datang ka arumplak huntuna beak kabeh 12 untuk Masya Allah make hizib berendanan sama kiai bahkan datang ka paehna tanggung jawab si kiaina sebab naon titah ngurusan sote supaya bener yatim teh supaya bener ulah nakal budak teh supaya bener ulah nakal sanajan didiklah ku nasihat didiklah diagag-agag didiklah ku pangitik ala kadar bae heulanan engke ge nyana mikir lain kudu disiksa datang ka paeh lain ngadidik berarti kitu keneh pemerintah teh maksudna nyidang sote dididik asupkeun ka sel maksudna dididik bari diperhatikeun ieu budak kondisina di sel kumaha ieu lamun haju gering laporan lamun datang ka paehna di sel ieu tanggung jawab polisi atau pemerintah tetep sebab naon lain nyiksa tugasna mendidik ngabeberes salaki ka pamajikan lamun pamajikan anu sus teh lain kudu ditenggelan datang ka acak-acakan beungeut bararengo beuh beungeut pamajikan geus teu nyaho irung jeung jendol akur Masya Allah karim lain titah kitu dititah sote salaki ngadidik pamajikan lain titah nyiksa ketika manehana takziranana membahayakan bahkan datang ka paeh tanggung jawab salaki kitu keneh kiai biasana kiai kori nu galak mah kori maupun galak alif minas sadiqin sod minas sadiqin sia sod cak muridna kok sodna bau bulan puasa paeh sodna oh atuh nu paeh papan bau cek cenah lalu ngomong sia ayo minas sadiqin jager sadiqin deui sia aku mah zaman Nippon sia ngomong zaman Nippon ahli sadiqin ban nah jeger bae ngeo kunaon sia ngolosot untu eueuh kabeh iya budak didagor ku guruna huntuna arah rumplak tanggung jawab kiaina ye cak bapak teh aing maka dieu teh lain titah umplak huntu titah ge alif ba ta kuna bisa sodod kuna bisa kok datang ka rumplak kos kiai bohongan cenah cek cenah kulit teh otakna
urusan kulit otak tambah pembawaan ai daek atuh ngadidik terus kan teu daek atuh pulangkeun ulah datang ka rontok kieu tanggung jawab hiji huntu bayar 5 juta kali 12 ayo cepat oh ada 10 jajak guru nah hampura tidak ada maaf bagimu wah yang mah kejem tuh tahu jawab tuh muda Masya Allah ayo deh murida alif 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 keluarkan setik ayo angin alif alif ba kekok salah tak guru udah tolol guru pakai kekok segala tuh tak sana bata sa jim murida jib sama jim jin murid tolol murid jim jin wah ya boleh ayo diagak saya gue ayo jalakan dia guru jim tah tutupkan sungut tah tutupkan jim bibirna balemkeun jim ayo jip wah yang murid bloon nih murid sia kunaon emang ieu teu bisa nyebut jim tadi jin kuari jip hayang meuli mobil jip cakena teu beres hari eta deui anu swing alif murid nurutan alif siam alif tupan aing murid durutan atuh alif sia aing teu beres nu swing ulah ngamagahan Quran ulah mal beres ti awal alif kene geus kitu riweuh kobok aditulah tuh nah eta kudu paseh jadi nu bagus baheula mah bari ngaca ku guru nyebut dot ngaca supaya akur bibir jenggut son akur ke to zo dodol sial teh guru kira-kira kan bagus gitu dikitu-kitu kan dal kuda lamun ngasene kuda ya can ditangis kuda kuda dodol beda ya ngaji qiraat itu mah teu perlu ya pelai kalagam lagam di udag-udag ai qiraat tawalud melulu Masya Allah didengekeun salah teu didengekeun salah nah guys bari mah kudu neangan guruna qiraat ka ahli qiraat nahu ka ahli nahu bilagah ka ahli bilagah fikih ka ahli fikih jadi sesuai jeung aturanana mari baheula di Masjidil Haram don jadi imam teh Indonesia Ahmad Khatib Syambas minimal kudu hafal di luar kepala tilu tafsir syaratna baheula di samping qiraat sab'ah teh menguasai masuk Syekh Nawawi jadi imam haram mut kemudian gitu nu di Bandung teh imam haram pulau bajasa terus ki Soleh Mameng eta jadi imam haram ya Allah ya Rabb anu suarana lamun nyana ngadengungkeun nyana geus ruku makmum masih nangtung keneh nyana geus sujud makmum kada dengekeun saya ngahiang-hiang ku ngeunaheun jasa tah lamun geus kos kitu teu sah jadi imam sebab imam bakal katinggalin ieu mah aya imam anu maca sabihis aing asana geuzan ieu kesel asalnya nama maca sabihis bae ge lain hayang ngaharti kesel aing mah nyana Masya Allah tak aya imam anu kesel ka makmum aya nu babacana geus bismillahirrahmanirrahim sabbih ha sabbih segala ngaji mah make ha-haan segala sabbih di demo nah iya urusan tazir adalah urusan imam urusan negara di mana-mana teu aya ketentuan kudu dihad
etala takzir. Adapun takzir sakumaha nu geus dicaritakeun di handap kudu disesuaikeun jeung kenakalan nyana nu deuk ditakzirna. Datang ka mana ieu takziranana sesuaikeun jeung kenakalanana. Ulah nakalna sekali dua kali takziranana terlalu dahsyat ulah. Kalau nakalna geus pahara jasa kakarak takziranana ieu dahsyat. Adapun takziran terserah imam. Mantak milih imamna kudu nu hafal Fathul Muin. Urang lamun deuk milih raja, menteri, gubernur, nah ieu kudu nu hafal Fathul Muin supaya engke nerapkeun takziran-takziranana sesuai jeung aturan agama Islam Al-Qur'anul Karim kan cenah. Moal bisa di Indonesia mah lantaran lain negara Islam. Jintai mah kerja ditakeun Islam seperti gitu. Nah, bisa bae lain negara Islam ngeja urang mayoritas Islam, tapi teu bisa mayoritas caknya lantaran urang mah negara demokrasi. Kudu rakyat babarengan. Tetapi lamun kos kitu daon hartina mayoritas. Atuh geus bae cara baheula Pancasila demokrasi terpimpin zaman Pak Harto nyaga demokrasi. Tapi aya aturan-aturan main di negara tersebut nu jelas dah makan supaya merasa dinaungi kabeh. Ngedak ngeunaheun zaman Bung Karno, zaman Pak Harto terus. Nah, wallahu alam zaman ayeuna. Zaman ayeuna encan karasa kukumaha nu karasa laporanana ekonomi mundur. Perpolitikan can jelas. Sekedar laporan-laporan seperti itu atuh kendek naon laporan ka aing jeung RT lain lurah lain. Sebodoh aing mah penting mah aing mah salat, ngaji, dahar bae nu gembul beres. Majikan sehat geus geunah. Naon deui atuh? Sakitu geus teu mikiran negara-negara. Geus tapi lamun negara kacau urang kan kababawa. Nah, mentak urang sebagai rakyat tetep bae untuk supaya negara tentrem, damai, adil, urang tetep kudu peduli. Saeutik mah, ke saya pemimpinna si anu agamana naon sih? Osok salat apa tilok sih? Bener henteu sih salatna. Heuh kos kitu, nyana osok ka hotel tilok sih. Sugan aya geus mantan-mantan anu kelabu-kelabu kos kitu tah. Tanyakeun coba. Kumaha ieu sebab birokrasi teh beda apa henteu? Kumaha ieu jeung negara kumaha ieu? Kumaha terhadap dalam negeri jeung dalam luar negeri? Urang kudu nanyakeun sebab urang rakyatna. Nah, lamun urang cara ricing bae atuh nyana kageunaan. Entak tanyakeun sebab ieu negara lain nu nyana, nu urang. Urang mana? Wallahu alam. Bukan urang we bukan mah. Cek bapak urang ieu negara urang, cek bapak urang. Bapak urang negara negara urang, berarti urang itu ya ieu boga negara. Atuh teu meunang semena-mena nyana jadi negara urang. Ongko negara urang tapi urang mayar ka nyana pan. Pajeg terus bae cenah urang. Nah, ieu kudu dibom ieu. Mungkos kitu tah. Nah, moal bisa lamun lain di negara Islam. Urang ngaji kitabna tuntunan ulama meunang nguraykeun ti Kangjeng Nabi meunang ti Al-Qur'an, Al-Qur'an anu Allah Subhanahu wa taala. Urang kuari ieu keur ngobrol jeung Allah. Urang diuk di dieu teh keur ngobrol jeung Allah ngan disundakeun. Ja Allah mah kitu sebenarnya Allah mah bisa bae teu kudu make bahasa-bahasa sing sulusup kajar kos cinta gitu. Cinta kan tanpa bahasa. Asal neuleuh waduh cantik amat gitu lah. Eta bahasa Gusti Allah eta sebenarnya. Ieu ge sarua bahasa aya anu ngeunah-ngeunahna ngadengekeun kiai geus teu nyaho di alam mana. Masyaallah. Kula mah lamun aya nu ngaji, aju murid HS bunga. Heuh bener lillahi taala kula bunga. Nundutan boro-boro HS nundutan ge geus bunga. Naon sebab berarti nyana geus merasakan damai. Tentrem, ada sebuah ketentraman. Walau hadda wallahu a'lam. Nah, tesieun terjadi sanajan miliaran. Nu mantak miliaran lantaran make konstruksina besi. Serba besi nu mantak serba besi lantaran kan bari dipake. Namun dirubuhkeun sakaligus saya besi makan tiang terus luhur
terus kentengan karak dibuk ngomong mah babaritas dibuktiin nama hambalaya kayak ngaran-ngaran ngabangun mah teh insyaallah sanajan miliaran teh sieun saetik-etik acan nu mantak teh sieun 1 miliar 10 miliar 20 miliar nisbat di Allah mah eueuh nanaon Allah maha kaya Allah maha segala-gala ente dek jumbang mangga teu eueuh masalah nu sugih masuk ka jumal ngaji-ngaji yang 6 bulan cenah jelas nu sugih masuk ka kasiedan bae nu susah mah beranian nya neuleudeun deui kage nanya can anggeus kiai ayo aing tanyaan we Gus ya nu susah mah kos kitu nu sugih mati lo nu sugih mah kewe geus jadi cek kewe jadi apa masalah deh kukuah gitu kuah pendirian masing-masing baik nah tesieun sebab Allah maha kaya inget kula dongeng di Baghdad ya seorang pemuda nusa urang ngabangun imah pemuda budek dan jeung agrengna pohara urang Baghdad sa Baghdad kabeh gideg dicuk-cek Masya Allah entah aja mah ngabangun teh pan hayang kadenge kos kitu natah hayang cek cak datang gitu lega tah nu ngabangun ngadengena oh gede amat Masya Allah tah hayang dikitu-kitu pan ngabangun oh pohara mah bagus jasa ieu mah oh interiorna wah sagala-galana wabeh geus kadenge sa Baghdad aya sahabat ngaranna Malik bin Dinar kabejaannya kebejaan datang nu sae nu pemuda mana gerokeun punya ieu masa imah kula sabaraha ieu biaya ngabangunna 100.000 dinar 100.000 dinar Masya Allah sadinar kan 4 gram kali 100.000 dinar sabarahaeun mun duit rupiahna sabarahaeun mun rupiahna hese nyaritakeunana Kulang geus nanya ka Haji Pede, Haji, lamun 100.000 dinar sadirna 4 gram sabaraha duiteun? Teu bisa ngitung. Teu bisaeun sakitu ge pedagang nu mantak hutang ambalaya ge eta. Dagang teu bisa ngitung. Teu bisa datang ka kuari can kahitung guyana. Da teh naon? Akhirna cak Malik bin Dinar ente ieu ngabangun pohara amat. Umur ente sabaraha ayeuna? Abdi sekitar 35. Ka 60 rata-rata umur Kangjeng sabaraha? Sekitar lamun 35 ka 65 tersisa sabaraha? Berarti kan ditinggalkeun. Tapi cara jang pamajikan jeung anak umur pamajikan kuari sabaraha, umur anak sabaraha?